kangge calon panganten sakali. Waktos parantos nyekapan oge nu kasep parantos linggih dina tempatna kalayan merna kukituna nadawidi simkuring sejang awitan rangkaian acara Bapak Ibu para sepuh sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka cabe tangkal 66 ditutuhan, duka tarunduh duka carape ngawalar salam manila launan. Melak jati sisi leweng di ceworan kucai bilih tadi manuju malaweng hapunten di uwihan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Al-hadis. Al-mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustadah, anu sami hadir, anu dipihormat, aparatur pemerintahan setempat miwah sadaya jungjang karawat, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, wabil khusus kersana sohibul bait, calon panganten sakali, oge rombongan tatamu agung, kula wargi Jembar ti calon panganten pameget anu sami kusim kuring dipihormat, para sepuh pini sepuh, para tatamu undangan anu tekantos di sebatan hiji-hiji, kalayan tengirangan kana kahormatan simkuring kum sadayana anu dipihormat. Diawitan ku ngadastakeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci, anu nyakrawati diwiyati, anu nyangking jagat samarcapada, anu tawaleh maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Kalebet dina danget ieu pisan, urang sadaya dipaparinan nikmat anu utami, nyaeta nikmat iman, nikmat Islam, tur nikmat tiasa silaturrahim, tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jonghok. Dina raraga nyakseni dua insan hamba Allah anu baris mahetkeun rasa kadedehna, ngaitkeun patali asihna dipatri ku jatuk rami. Pamudah-mudahan riung mungpulungna urang sadaya dina danget ieu sing ngajantenkeun cukang lantaran kana lungsurna rahmat sinareng kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam pamugi sapapaosna Allah curah limpahkeun kana bijungjunan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, parat natra turdugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin anu dipihormat, dintenan ieu dintenan anu endah ping hiji Juni 2020 genep. Urang sadaya sejanyak seni dua insan hamba Allah anu parantos repek pahet gempungan ti anggalna kana yen dina dinten ieu sejadi istrenan. Nyaeta kersana Irfan Maulana SM, putra kadedehna ti pangersa Bapak Burhanuddin miwah Ibu Ani Andriani anu insyaallah baris ngadahup ngajatuk rami, sinareng Neng Fitria Amalia Hitani SSI putri kanyaahna ti pangersa Bapak Haji Eman Suherman kalih Ibu Entus Tuspi Sohibul Bet di dieu. Sate acana simkuring sejanepangkeun
wasta pun kang aka tidian widi make up dina denget ieu sejaman can tugas salaku panata calagara anu insyaallah baris ngawincik rentetan acara ti kawit dugikeun ka lekasan supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami kawitan ieu acara kalayan tabarukan maoskeun kalimah basmalah sasarengan Bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asmana Allah anu maha welas tur anu maha asih. Hadirin anu dipihormat babasan nunggalkeun kieu jauh di jugjug anggang di teang lekar kudung itek poek kundang damar estuning lain lantung tambuh laku lain lunta tanpa seja tapi nyandak niat anu tangtu rencana ti anggalna hilang kitu tumaros kanu ngadongdon najan cunduk alus semu najan sumping amis budi datara ti sasarina inggisieun kumaonam palias sanes teu nampi mung hoyong kareunge aya naon pamaksadan kukituna kanu janten wawakil sepuh anu disepuhkeun ti pihak calon panganten pameget nyaeta kersana Al Mukarram Al Ustad Hamid pun sumangga kanggo kedal ucap kacintekan ngadugikeun maksad sinareng tujuan kasumpinganana kamantena kalayan kahormatan sumangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Al Mukarram, para alimul ulama, para ustad wal ustazah anu kupribados dipihormat, Al Mukarram aparatur pemerintahan desa, baik anu desa Ciranjeng atanapi anu ti desa Wangklang pun raka hormaten pribados. Oge pamudah-mudahan aranjeunna dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap aparat nusanesna ti kawit RT RW na sami, bahkan aparat anu ngamankeun nertibkeun ieu acara anu sami ku pribados dipihormat. Oge pamudah-mudahan dina ngajalankeun roda pemerintahnana aya dina ridho tur magfirah Allah Subhanahu wa taala, tur aya dina kasuksesan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge wabil khusus Sohibul Bait pangarsa Bapak Haji Eman anu kupribados dipihormat beserta ibu. Oge pun raka pangarsa Bapak Asep anu kupribados dipihormat sinarang ibu. Oge keluarga besarna, baik ti keluarga besar Ciranjeng atanapi ti keluarga besar Wangkelang anu bertepatanana ti dusun Wage anu kupribados dipihormat. Hadirin wal hadirat
anu sami-sami ngahadiran dina ieu saah anu sami-sami ku pribados dipihormat oge teu hilap ka pengatur waktu penata acara anu parantos masihan waktos ka pribados kanggo cumarios dina saah ieu anu sami ku pribados dipihormat. Langkung tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja puji kali syukur ka zat Allah anu maha gopur, Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, terutamina nyata nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat wal afiat. Pemugia urang sadayana tiasa syukuran atas nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana. Hadirin anu sami-sami bade nyaksenan dua insan anu bahan didahupkeun dina saah ayeuna nyaeta pangresa Cep Repan sinareng si Neng di dieu Irfan nya gitu anu ku pribados sangat dimuliakeun pamudah-mudahan dina akad pertikahanana aya dina kalancaran tur aya dina ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana pangapunten pribados dina saya ngalalangkungan kana pengaras suara nyaeta daya sanes pribados sejak ngawakilan punraka nyaeta Bapak Asep Burhan sinareng ibu rehna anu sakumaha kapungkur tos aya perjanjian nyaeta diantawis kedua belah pihak atanapi ti keluarga besar di dieu sinareng keluarga besar ti dusun wage rehna dina saah ayeuna parantos ngajam atanapi ngarencanakeun nyaeta saja nikahkeun nyaeta nu janten putra sinareng putrina. Ku kituna pribados satu acana lumangsungkana cumarios anu salajengna nuhunkeun heula si tawakuf khususna kapunraka bilih pribados dina cara nyampaikeun cariosan pribados henteu pas sinarang emutanana henteu pas sinarang ucapanana anu hoyong dikedalkeun ku mantenna ku kituna pribados nuhunkeun si tawakuf anu saageng-agengna. Palawargi sadayana simkuring ti atas nami keluarga besar Bapak Asep Burhan anu ti desa Wangkelang anu bertepatan ti dusun Wage RT 2 atanapi RT hiji simkuring seja salam silaturahmi ka pangarsa kasepuhan Bapak Haji Eman sinareng nyaeta warga masyarakat desa Ciranjeng di dieu. Saterasna simkuring pangapunten palawargi sadayana nyaeta nyandak rombongan nyaeta ti desa Wangkelang anu sakieu seueurna mungkin ngarepotkeun khususna ka Bapak sahibul bait ti dieu pada umumna mah nyaeta ka warga masyarakat desa Ciranjeng di dieu nuhunkeun si tawakuf anu saageng-agengna rehna simkuring nyandak seueur nyaeta penjajab murang kalih simkuring teu aya sanes eta teh mangrupikeun hoyong ngabibingah nyata kanu janten putra pribados simkuring nyata ti atas nami keluarga besar nyata Asep Burhan sinareng Ibu Ani ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadayana anu parantos nyata nyisihkeun waktosna nyontang zaman dina ieu saah kanggo ngabibingah putra simkuring deui nyata ngahaturkeun nuhun kalian ngucapkeun jazakallahu khairon kasir. Pamudah-mudahan amal kasayan palawargi sadayana nyata parantos ngiring jajab ka ieu tempat nyata sing ngajantenkeun buah amal anu kasayan di payunun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke palawargi sadayana dina lebat salam silaturahmi nyata pribados bade nyanggakeun salam silatul akdi atanapi silatul wa'di nyata nepungkeun perjanjian pribados anu parantos pasini anu parantos dijanjikeun ka sepuh si Neng di dieu nyata kanggo ngadahupkeun nyata putra putri urang sadayana. Oge nu salajengna
nyata simkuring bade nyanggakeun salam silatul mali, nyata nyanggakeun cacandakan, nyata mengrupikeun ngiring bingah, nyata tunu janten sepuhna, nyata cep Irfan, nyata kanggo si neng di dia mengrupikeun hiji napakoh pertama pamugia katampi, namung nyaeta hapunten nyaeta kapalawargi sadayana khususna kasepuh si neng di dia cacandakan teh mungkin teu tiasa nyugumakeun atanapi ngutamikeun anu saya nuhunkeun si hapunten anu saageng-agengna. Oge salajengna nyata simkuring bade nyanggakeun salam silatul jasadi, nyanggakeun nyaeta jasadna jang Irfan kanggo ditikahkeun nyaeta ka putri bapa di dieu kita rada papeulid we Repan jeung Irfan udah hampir sami rai raka kitu. Taku kituna sakali deui nyata nyanggakeun jasadna si Ujang atanapi putra simkuring ka putri ka bapa di dieu kanggo ditikahkeun. Anu salajengna simkuring nyanggakeun nyata salam silatul akdi kanggo ditikahkeun ka putri bapak di dieu anu alhamdulillah nyata petugas di kantor urusan agama paranto sumping kukituna simkuring wilujeng sumping ka petugas di kantor urusan agama. Oke palawargi sadayana simkuring bade nyanggakeun salam silatul doa, mudah-mudahan saatosna diakadan saatosna nyaeta diijab qabulan, mudah-mudahan anjeunna rumah tanggana sing mendak dina rumah tangga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Oge beh dituna digampilkeun milik rezekina, ditebihkeun tina balaina, dicaketkeun kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala, tur dipaparinan keturunan-turunan anu saroleh tur solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sakedik ieu mah etang-etang piwejang kanu janten putra jang Ivan sakedap deui anjeun bade ditikahkeun nu tadina lalagasan sakedap deui bakal jadi rimbitan. Naon rimbitan teh? Nu tadina sajalmi jadi duaan, tos duaan jadi tiluan. Kukituna anjeun ulah hilap sok sanaoskeun anjeun tos ngagaduhan nyaeta papasangan ulah hilap kenu janten sepuh baik ti sepuh pribadi atanapi mertua ataga sami nyata anu sakumaha pidauh para alim ulama inna ridol ilahi fi ridahuma wa suhtuhu yakunu fi suhtihima. Ridona Allah Subhanahu wa taala ya dina ridona kedua orang tua pon kitu samulihna murkana Allah Subhanahu wa taala aya dina murkana orang tua. Ku kituna peupeujeuh nyata kasih Ujang, kasih Asep, kasih Gelis, kasih Neng nyata hormati kedua orang tua, hormati segala rupana ucapanana atanapi tingkahna kedah dihormati supados anjeun duaan nyata kenging dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Oke palawargi sadayana pangapunten ti pribados nyata dicekapkeun sakitu mungkin bae nyata teu tiasa panjang lebar kumargi nyata ti kantor urusan agama nyata KUA Kecamatan Cingambul Paranto Sumping ti simkuring dicekapkeun sakitu wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oge hapunten salajengna nyanggakeun kanggo ditikahkeun nyata putra pribados anu wastana jang Irfan kasih Neng di dieu kanggo ditikahkeun. Sakitu manawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urat kabur pangacikan hate nerawangan deui nu cunduk sanes rek ngarurug nu sumping sanes rek niat jail kakuping seja silaturahim oge seja bebesanan piraku nu cunduk teu dirampeskeun nu sumping teu dibagiakeun. Kukituna kanu janten wawakil sepuh anu disepuhkeun
ti pihak calon panganten istri nyaeta kersana kasepuhan Bapak Dr. Andes Haji Didi Suhedi pun sumangga kanggo waler non rupi anu parantos didugikeun ku pihak wakil sepuh ti calon panganten pameget tadi kamantena kalayan kahormatan sumangga di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min anfusakum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunati paman rogibaan sunati palesya mini. Pangersa panata calagara anu kusimpurin hormat, pangersa calon besan di Wangkelang, pangersa Bapak Asep Burhan miwah Ibu, pangersa Bapak Kuwu di Wangkelang miwah reng-renganana kusimpurin hormat, pangersa Bapak Kuwu Ciranjeng anu danget ieu diwakilan ku salah sawios aparatur pamerintahan desa, pangersa Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cingambung anu sami kusimkuring hormat, para pini sepuh, para alim ulama, para ustad-ustadah anu sami kusimkuring hormat, hadirin muslimin muslimat, para tatamu di kulawarga Jembar di Wangkelang, oge kulawargi Jembar di Ciranjeng anu sami kusimkuring hormat. Ti payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur kahadirat Gusti anu Maha Suci. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya parantos tiasa ngariung mungpulung patepung lawung pajonghok amprok dina raraga nyakseni dua insan Allah anu seja ngalaksanakeun jatuh kerami. Rahmat miwah kasalamatan mugi tetep dikocor golontorkeun kajungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah para kulawargina, para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya selaku umatna ageng harapan mudah-mudahan urang sadaya keng syafaat di yaumil akhir. Tehilap simkuring asmana pangersa Bapak Haji Eman miwah Ibu ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu kulawarga Jembarna calon panganten pameget ti Wangkelang. Kalian tehilap oge nedasih tawakub anu saageng-agengna tinangtos dina panampian simkuring salaku pribumi di dieu para panitia sadayana kirang tata kirang titi duduga miwah perjogana panampianana penghormatanana tanangtos tebih tina bahasa utami tina kituna hapunten anu saageng-agengna. Salajengna para sadaya sabada simkuring ngabandungan kedalisan wawaki ti sepuhna calon panganten pameget anu kahiji silaturahmina menawi simkuring nampi mudah-mudahan mangpaat kanggo urang sadaya, mangpaat di dunya, mangpaat di akhirat, dipanjangkeun yuswa urang sadaya karang diparkeun rezeki urang sadaya. Anu kadua
panyerenan calon panganten pameget Cep Irfan Maulana bin Haji Burhan kalayan di awalan ku ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ditampi panyerenanana ti luhurna sausap rambut ti handapna sausap dampal getihna satetes napasna sadami kanggo ditikahkeun ka pun anak Neng Fitria Amalia Hitani binti Eman Suherman binti Bapak Haji Eman Suherman. Mudah-mudahan pelaksanaan akad pertikahan sakedap deui insyaallah bade dilaksanakeun. Atu anu katilu panyerenan minangka kadeudeuh kaheman ti Cep Irfan khususna eta oge ditampi disuhun dina embun-embunan ditampi ku astakali mudah-mudahan manfaat kanggo dijantenkeun bekal munggaran dina raraga bade mayunan rumah tangga jazakallahu khairan kasiran. Atuh salajengna mengpengariung ngahaja di haturanan nedapi dua ti sadayana mugia kahiji dina pelaksanaan akad pertikahan sing lungsur langsar aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina ridho mantena. Sabada dilaksanakeun akad pertikahan sami nepi dua ti sadayana mugia sing apanjang apunjung panjang yuswana parek rezekina jauh balaina kalayan dijantenkeun rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah kalian tiasa ngawangun rumah tangga anu baiti janati eta anu ditedapi doa kalian di mana ditakdirkeun di paparinan katurunan mugia katurunanana sing saroleh solehah. Atuh sakedik ti simkuring ka Asep miwah Neng anu bade dilaksanakeun jatuk rami ti dua belah pihak khususna ti tuang rama tuang ibu Bapak Haji Eman wah ibu doa khusus ka hidup doaan ridona ibu rama pasti ridona Allah Subhanahu wa taala mugia cita-cita hidup dina raraga ngalaksanakeun mayunan rumah tangga sing tinekanan naon tadi anu dikedakeun doa mugia sing tiasa kalaksanakeun khususna sing jantan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah tiasa ngawangun rumah tangga anu baiti janati. Salajengna di mana aya masalah di rumah tangga sing seueur tataros kanu ngalartos insyaallah niatan kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teu panjang anu kapihatur ti simkuring sakitu kirang sinal langkungna dasi tawakuf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nu sumping nu kasumpingan sapatoto sapagodos celik putih jatining bersih selak herang jatining padang kakuping ku urang sadaya ragam saja bebesanan. Bapak Ibu hadirin anu dipihormat kasauran wakil sepuh ti pihak calon panganten pameget waktos tadi biantara saurna tawis kanyaah tawis kadedeh tawis kaasih sumpingna ka ieu patempatan nyandak cacandakan anu saja dipasihkeun supados tejanten jahet anu maparin pajar disapirakeun mangga eta cacandakan urang pasihkeun. Kapihatur ka ibu calon panganten pameget nyaeta kersana Ibu Ani Andriani oge ibu calon panganten istri nyaeta kersana Ibu Entus Tuspi pun sumangga dihaturanan ngadeg sakedapan ngabujeng kapelaminan kangge nyanggakeun oge nampi cacandakan secara simbolis.
Rengsek kapihatur acara anu kadua, urang lajengkeun kana acara anu salajengna. Babasan nunggelkeun kieu. Kawih asih balabuhna dasar katineng, kupai kelar entreupna dedeh kamemeh. Niti wanci anu mustari, ninggang mangsa anu sampurna. Asinih janji anu bihari, pasang subaya anu baheula. Ayeuna baris ngajadi, dipatri ku jatuk rami, sangkan jadi sunnah nabi. Acara anu katilu nyaeta acara inti, sidang sakral ijab kabul pernikahan. Sakumaha parantos kauninga ku urang sadaya, rukun nikah sadayana aya 5. Anu kahiji nyaeta bakal calon panganten pameget kersana Airfan Maulana SM. Sateacan mantena ngabujeng karena korsi akad anu parantos disayogikeun mantena saja nyuhunkeun heula widi, nyuhunkeun doa restu tinu janten ibu ramana. Bismillahirrahmanirrahim. Kasep bageur cobi tetep ku hidup payunan hidup aya saha bageur dua insan hamba Allah anu janten cukang lantaran hidup aya di alam dunia. Sateacan hidup ngalengkah mungkas mangsalalagasan mangga bageur nyuhunkeun widi doa restuna tinu janten mamah sinarang apa dikawitan ti mamah sakedapan raih tangan mamah bageur sun tangan mamah hatur nuhun ka nyaah kadedeh ka asih anu parantos disanggakeun ka abdi. Doakeun abdi mugi aya dina kalancaran ijab kabulna baris dipeluk dirangkul mamahna bageur beral anaki ku mamah didoakeun pisan mugi aya dina kalancaran kalayan hidup kajeng gelek janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Cekap bageur kasep salajengna ngalih kanu janten ramah hidup sun tanganna raih tangan apa hatur nuhun ka nyaah kadedeh ka asih anu parantos disanggakeun ka abdi didikan atikan ti apa insyaallah ngabekalan abdi janten imam rumah tangga dipeluk dirangkul apana bageur berala anakin kadedeh ka nyaah apa ayeuna geuning tos dewasa sejak mungkas mangsalalagasan beral anak yang didoakeun ku apa cekal. Ku apa sinareng ku mamahna dijajabkeun kana kursi anu parantos disayogikeun. Rukun nikah anu kadua nyaeta bakal calon panganten istri nada pamundut pangersa bapak penghulu insyaallah pangersa calon panganten istri mundut ti anjeunna hadir di ieu patempatan saupamina parantos sah janten istrina Airfan. Rukun nikah anu katilu nyaeta wali nikah anu dina danget ieu baris diwalian ku ramana ku anjeun tineng Fitria nyaeta pangersa Bapak Haji Eman Suherman. Pangersa Pak Haji Eman Suherman sumangga dihaturanan ngabujeng kana kursi anu parantos disayogikeun dipayuneun calon panganten pameget. Rukun nikah anu kaopat nyaeta saksi ti calon panganten pameget nyaeta kersana Al Mukarrom Al Ustad Muhammad Komarudin manawi nyondong pangersa mangga tiasa ngalinggihan kursi sagedengeun calon panganten pameget. Salajengna saksi ti calon panganten istri nyaeta kersana kasepuhan Bapak Obing Sarbini manawi nyondong di ieu patempatan pangersa Bapak Obing sumangga tiasa linggih dina kursi anu parantos disayogikeun. Rukun nikah anu kalima nyaeta ijab kabul pernikahan anu dina danget ieu baris dipandu ku pangersa Bapak Penghulu ti kantor urusan agama Kecamatan Cingambul sumangga linggih dina tempat anu parantos disayogikeun. Bapak Ibu hadirin anu dipihormat kasaksen ku urang sadaya perangkat nikah parantos lengkap kalayan mernah dina tempatna sakedapan sateacan dilumangsungkeun rangkaian acara sidang sakral ijab kabul pernikahan bil barkah dina danget ieu urang sami-sami dangukeun pamaosan ayat suci Al-Qur'anul Karim anu dina danget ieu baris dikapayunkeun ku pangersa Al Mukarrom Al Ustad Saiful Rahman kamantena kalayan kahormatan sumangga dihaturanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anu dipihormat, salajengna urang sami-sami dangukeun calon panganten istri anu geulis nyaeta Neng Fitriah Amalia Hitani seja nyuhunkeun widi secara langsung anjeunna nuhunkeun widi kanu janten ingkang ramakna hoyong dinikahkeun dina danget ieu kakersana Irfan Maulana SM. Kukituna bager gelis Neng Fitriah Amalia Hitani SSI pun sumangga tatan-tatan siap-siap seja nyuhunkeun widi sumangga di haturanan.